Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Parantos ngopi eung. Ngopi atuh. Halaman 4 ya, halaman 4 dihanap pisan. Jeung halaman 5. Pa in kulta maka lamun ngucap anjeun, diucapkeun anjeun teh. Ngucap anjeun teh. Qad soha nyata sohih. Saha annahu sanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawu itu Nabi. Innallaha sanyana Gusti Allah eta khalaqo ngadamel Allah Adam kana Adam ala suratihi kana rupana itu Adam ma'a anna surata sarta sanyana rupa eta takdadi anu ngajurung itu surah teh al-hudusa kana nu anyar. Jadi Allah ngadamel Nabi Adam teh kana rupana Nabi Adam teh ta eta rupa teh nu ngajurung kana anyar, cirina anyar sabab can aya rupa kitu teh kecuali rupana ka Nabi Adam. Anyar berarti teh. Kultu ngucap kuring teh ujiba dijawab. Naon anhu tina itu hadis bi annal muroda karena sanyana nu dimaksud eta asuratu. Rupa al maknawiyatu anu bangsa maknawi. Ala makna anna kana makna anallaha ta'ala kana sanyana Gusti Allah taala eta atau maparinan Allah al-abda kana kahiji hamba au sopan kana pirang-pirang sifat. Au utlikot atawa diucapkeun itu ausop teh alaihi ka itu abdun kama utlikot seperti diucapkeun alaihi ka itu dat Allah tasrifan karena ngamulyakeun lil abdi ka hiji jalma. Jadi sifatna Allah ngadamel rupa nu maksud kitu teh nya rupana teh rupa maknawi. Kunaon sababna? Sabab Allah maparinan ka hiji hamba teh eta pirang-pirang sifat beda-beda watak. Sepertikeun Allah ayeuna diucapkeun nya kadat Allah teh tasrifan karena ngamulyakeun ka si hambana al-alim al-hayyu tanya bahasana kitu nya kal alim wal hayyu nya wal hayyi seperti kapan hayyu jeung alim lakinnaha tetapi hartu ausop eta mubayana tu nu ngabedakeun wa mugoyaratun sareng anu ngarobahkeun as-sifati kana pirang-pirang sifat al-bari ta'ala kaadat Allah nu ngadamel nu maha ngadamel makhluk pil hakikati dina hakikatna. Pa ilmu maka ari ilmuna Allah taala masalan seumpamana eta mukhalifun anu nyulayaan li ilmil abdi kana ilmuna hiji jalma. Min haisul kidami tina sakira-kira arah-arah ti heula wal hudusi sareng anyarna. Pa ilmu mangka ari ilmu Allah taala eta qadimun anu ti heula. Wa ilmul abdi sareng ari ilmuna hamba eta hadisun anu anyar. Wa ilmu sareng ari ilmuna Allah taala eta muhitun anu ngaliputan bil juz'iyati kana pirang-pirang juz kama seperti perkara huwa ari itu eta muhitun anu ngaliputan bil kulliyati kana kuliah. Jadi kitu tah. Kitu bae lah. Teu kaharti ieu ku urang ge. Ta eta teh sifat anu disebut alim hayy teh eta keur ngabedakeun jeung pikeun ngarobahkeun kana sifat-sifat dat Allah dina hakikatna. Kunaon sababna? Ilmuna Allah eta teh jelas nyulayaan kana ilmuna nu jadi hambana. Tina sakira-kira disebut ilmuna Allah mah qadim we. Ilmuna manusia kan hadis. Da anyar ampalna manusia mah kusabab ayana pangajaran gitu kan. Sedangkan ilmuna Allah mah qadim. Nya ari ilmuna Allah makan ngawengku kana juz'iyat nyaho kana dedek-dedekna tinu leutik kanu gede nyaho tuh nyaho Allah mah mun ayeuna nyaho kana peujit manusia nepi ka peujitna kuman oge kuman anu mana kuman eta aya dina kuman nyaho kunaon sababna sabab Allah nu ngadamel tah kitu seperti ayeuna meliputina kuliat kana juz'iyat kuliat nyeri beuteung urang mah eta ilmuna Allah teh gituan. Wa ilmul abdi sareng ari ilmuna hamba eta laisa teu aya. Itu ilmul abdi eta kadalik seperti ilmu Allah. Wa ilmul abdi sareng ari ilmun abdi eta mutaakhirun anu pandeuri anil maklumi tina nu dikanyahoan nu kanyahokeun. Wa ilmu sareng ari ilmu Allah taala eta sabikun anu tetep alaihi kana itu maklum. Jadi ilmu Allah mah ti heula beda jeung ilmu manusia cenah saenggeusna ayana pengajaran syariatna nya. Sakola ngaji gitu nya. Karena aya ilmu manusia itu mutaakhirun
Ari ilmu Allah kan kodim Allah mah sabab Allah nu ngagaduhan ilmu nage. Wa min hadal qabili sareng eta tetep tina sapalihna pihak qaulu ari dawuhan Nabi SAW, innallaha sanyana Gusti Allah eta tis'atun aya 7 wa tis'ina sareng salapan wa tis'ina sareng 80 naunana isman jenenganana. Miatun tegasna 100 ila wahidan angin nu hiji. Man sing saha jalma takholaqo nu nyieun akhlak si man biwahidin kunu hiji min hatina itu tis'un wa tis'ina. Akhirnya dakhala maka asup si man aljannata ka surga. Lamun jalma nyieun akhlak tina namina Allah, maka eta jalma geus bisa diyakinkeun ku Allah teh ka surga. Fa inna ma'nahu maka sanyana maknana itu ismun eta anal abda sanyana hiji hamba eta ida takholaqo. Di mana-mana nyieun akhlak itu si abdun teh bima ku perkara yumkinu anu kongang hukasi abdun atau khuluqu akhlak biku itu minha tina sapalina itu tis'ah wa tis'ina kala kiromi seperti barahan wal afwi sareng hampuraan wasubhi tegasna hampuraan daula maka asup itu siman ajanata ka surga. 88-nya Rohman, Rohim, Rosid, sobur. Lamun jalma nyieun akhlak tina sapan-sapan eta jelas asup surga. Sabab naon ta eta? Berarti eta jalma kasipatan sifat anu sampurna dina harti tanya ridona Allah dibarengan jeung jalma-jalma nu nyieun akhlak kalayan akhlak tina asmana Allah. Sebab asmana Allah itu merupakan sifatnya. Akhlaknya kerpikeun urang sadayana teh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Azizu ya Jabar kan eta nya eta sapalihna teh akhlak urang nu kudu dimiliki kurang sadayana wa mina ajwabati sareng eta tetep tina sapalihna jawaban anil hadisi tina nu anyar al-madkuri nu ditutur anna domiros arsanyana domir fi suratihi dina lapad suratihi eta rojiun kembali ilal madrubi kanu diteunggel wadalika sareng ari itu domir eta anna sababal hadis kana sanyana ayana hadis eta anna sababal hadisi sanyana sababna hadis eta ru'yatuhu ningalina Nabi sallallahu alaihi wasallam rojulan ka hiji lalaki yadribu anu neungeul si rojul teh insanan ka manusia panah tuluy nyarek nyaram itu Nabi teh huka itu insan waqala ngadawu Nabi innallaha sanyana Gusti Allah eta khalaqu ngadamel Allah Adam kana Adam ala surati kana rupana ieu insan nah teh ke ngalarang teh ka si rojulnya aya suratal madrubi tegas nama suratil madrubi kana rupana anu diteunggel apa damedakeun kana hadis Sujai. Waduh. Imam Sujai ibu abi ya. Amin amin. Qaul Sujai. Aduh. Bidurati dina kitab Durrah Al-Farida. Jadi kitu ya. Kitu kumaha cenah nya maksudna mah ieu teh ditingali Kanjeng Nabi teh ningali aya hiji jalma neungeul ka manusia teh ku Kanjeng Nabi teh diulah. Yeuh, dak ulah sok tunggal teungeul. Allah teh ngadamel rupana Nabi Adam teh sapertikeun rupa ieu nu diteungeul ku anjeun. Maksudna mah lamun anjeun neungeul ka manusia, kaya-kaya anjeun teh neungeul ka Nabi Adam. Deukeut-deukeutna kaya-kaya urang neungeul ka Kanjeng Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Kumaha ta urusanna lamun kitu. Mantap kula sok janji tunggal teunggel gitu. Subhanahu ieu teh ti mana? Oh tina sifat Allah li jami makhlukinya. Ya nau subhanahu mubayyinun li jamil makhluqati. Mubayyanun eta nya. Deui subhanahu maha suci Allah wa taala sareng malu Allah. Aya irtafa tegasna maluhur Allah amatina perkara yaqulu anu ngadawuh aya nu ngucap kitu nya saat dolimuna jalma-jalma dolim kal Yahudi sapertikeun bebengok Yahudi wa nasoro sareng si kehed Nasrani wa musyrikil arabi sareng si bebelna musyrik di tanah Arab wa nawihim sareng saumpamana itu nu kabeh uluan kabiron anu kana lapad uluan anu maha luhur kabiron tur maha agung aila yumasilu tegasna man teu aya nu nyarupaan huka itu Allah naon uluun kaluhuranana fa inna ba'da mutaqaddimil yahudi maka sanyana sebagian kegedean Yahudi
Qalu ngucap itu si kehedna teh Uzairu ari Uzair eta ibnullah bebal sia puncit gitunya. Jadi cek eta si kehed Yahudi teh ngadawuhkeun ngobrolkeun Uzair teh putrana Allah. Id karena lam yabkun tetap minhum ti itu ba'dun ba'da kita libuh tansor dina sanggeusna perang na raja Buhtanasor banyak man sing sajalma man saman jalma yahfadu anu katalar siman atau rota kana toret palama jaa maka di mana datang hum ka itu ba'du sa Uzair ba'da mi'atin dina sanggeusna 100 naon sanatan taun. Jadi kieu nyebut Ibnu Lot teh dina nalika dina perang Buhtanasor baheula teh pisan jalma nu katalar Quran toret bea kabeh oge kapaehan ka bunuh dinya. Tuluy sumping teh Nabi Uzair teh ka sebagian golongan gegedean Yahudi dina sanggeusna 100 tahun dah. Wa qara'a tuluy macakeun Uzair teh kana itu toret alaihim ka itu ba'dun. Ma'al hibdi sartana ditalar ku Nabi Uzair teh. Qalu eta ngucap si kehedna teh. Si Yahudi dalika ka itu Uzair, dalika kana itu Uzairu ibnullah. Wa alalu sareng pada ngelatan da itu ba'dun teh ka itu Uzair bi anau kana saya Uzair eta layah padu henteu katalar Uzair teh atau rota kana turot illa angin likaunihi kana sanyeuna Uzair eta ibnuhu putrana Allah. Bebel sia maneh puncitna tuur kudu maneh. Wa badun nasor ta eta kitu nya sabab. Jadi eueuh cenah ieu mah lain ieu mah lain nabina Allah ieu mah budakna Allah ya katalar kieu mah ya beda-beda aja. Wa badun nasoro sareng ari sebagian Nasrani qala ngucap itu ba'dun teh al-masihu ari Isa eta ibnullah. Isa kayak deui si Nasrani. Putrana Allah listihalati waladin karena mustahilna aya budak bila abinu bapaan cenah. Oli pilih atau karena migawena itu Isa maka na perkara yap alun migawe kana itu umat ilalahu angin pangeran Isa kana itu umahnya. Wa sareng ari itu emak ngadamel naon di kanjeng Nabi Musa teh eta kholqut toiri nyieun manung minatini tina taneuh basah. Wa ibraul akmahi sareng nyageurkeun nulolong kan Nabi Musa gitu kan. Wal abros jeung jalma nu corob wa iya il mauta ngahirupan jalma nu maut. Wa musyrikul arabi sareng jalma-jalma musyrik dina Arab teh qalu ngucap. Ari musyrik di Arab teh qalu ngucap al malaikatu malaikat eta banatul bebel sia maneh. Nah, jadi gitunya kan Nabi Isa mah ku sabab mustahil piraku ayeuna anak ku bapaan euy. Atawa ku mustahil ayeuna jalma bisa nyieun manuk, hirup manuk tina taneuh. Mustahil jalma bisa nyageurkeun nulolong anu nolongna teh ti leuletik, ti kadim gitu nya. Mustahil dia bisa ngahirupkeun. Kitu deui tah. Jadi we disebut ibnullah. Jadi orang ulah sok hayang nemongkeun kapanga bisa we. Bisa disebut kayak bahayanya. Nah etanya. Jadi para wali mah nya sok bahasana lamun teh geus kaciri karomah sok hayang geura-geura maot. Nah, wa musyrikul Arab teh qalu ngucap al malaikatu banatullah. Waruya diriwayatkeun Nabi SAW anahu sanyana Nabi qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala kadzaba geus ngabohongkeun ni ka kuring sa ibnu Adam walam yakun teu kabuktosan lau ka itu ibnu Adam naon dalika itu takdib wa syatama sareng nyarekan ibnu Adam ni ka kami walam yakun sareng teu kabuktosan lau ka itu ibnu Adam naon dalika itu samatnya. Fa amma takdzibuhu maka anapun ari ngabohongkeunana ibnu Adam iya ya ka kami eta paja ama nyangka itu ibnu Adam teh ani kana sanya kami eta la akdaru yakdiru teu kawasa kami teh ana uida kana yen tang ngabalikeun kami teh ka itu ibnu Adam kama seperti kana seperti yang kabuktosan itu takdib wa amma syatama sareng anapun ari nyarekanana itu ibnu Adam iya wa amma syatmuhu maka anapun ari nyarekana ibnu Adam iya ya ka kami pakaulu maka ari omonganana itu ibnu Adam li ka kami waladun
ari anak li eta tetep ka kami waladun ari anak subhani wa subhani sareng demi bersihna kami an attakhida itakhoda yatakhidu an attakhida kana yen teh nyokot kami teh sohibatan ka awewe anu ngabarengan wawaladan sareng ka anak. Ya Allah abuhungkeun manusia teh kitu ya Allah demi dat Allah kuring man teu nyokot teu butuh ka batur teu butuh ka budak teu butuh anak teu dianakeun Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dina kitu mudah-mudahan urang sadayana diperkuat ku Allah teh dipaparinan kakiatan iman Islam sehingga tumbuh terus-terusan keyakinan ka Allah anu ngajadikeun tambah-tambahna iman ka Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.